Tabarakalladzi nazzala نزل الفرقان على عبده ليكون Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaki hidup mah budak soleha. Kebanggaan apa? Kebanggaan mah bagur anu jadi warna kabungah indung sekaligus jadi warna kesedih apa? Bagja dalika hidup rek rumah tangga ayeuna geulis mama masih keneh aya, bapak masih keneh sehat bagus. Kumaha lamun mama geus eueuh banget. Bayangkan kumaha lamun apa geus teu aya. Bayangkan indung bapak keur dimandian ku tetangga, dibungkus ku kain kafan, dianterkeun ka alam pemakaman. Gelis banget. Geratanyakeun kana diri geus pulang tarima naon hidup ka indung. Indung anu ngakandung 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung teu pundung banget. Ngabayah getih ngalahirkeun hidup. Keluar kesan badak kesan leutik banget. Sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa urat-urat yang terputus banget. Sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa darah yang keluar. Tapi hidup banget. Ka indung sok wantun suntak-suntak, ka indung sok wantun buat banget. Sakapeung indung ngecelaka
nyaritakeun cai panon dua tingkah laku hidup tengah penting jemplang jempling indungan saukur nyari ngedor pada rahmatna Allah baru nyarita ya Rob nyeri hatiku anak nyeri hatiku anak tinggal mamah banget tinggal mamah banget sok nyarios banget aku dosa-dosa hidup banget izin ke mamah pamit banget terus waktu hidup apisah jeung hidup sok nyarios banget anak kita Mama Allahu Akbar ya Allah apa segala dosa nenek soleha banget nenek yang kena restu mama hawa nenek ikhlas sareng banget harus dipilih ku nenek Allahu Akbar minta ya doa mama yang kebiasaan mama Allahu Akbar atau nuhun mungkin 25 tahun ya nenek atas dirawat tapi kenyaan apunten segala kelemahan nenek Subhanallah ibu sungkem kadimah doakan ku ibu Allah mari dong tidak bisa agar urus nenek agar ke nenek terus garuk pilihan Subhanallah ridho nenek urus nenek ikhlas lalu kejuarakan hidup air atas garuk pilihan beranggalis rumah tangga Subhanallah amin ya Allah jaga seluruh ibadah jaga kami keluarga insya Allah doa kami ayat terus mereka didoakan ya sehat ya serizki amin ya Allah nikahnya setia nah aku dan nikahnya kacamai sekarang dihampuran segala wasuh sampean mama bagerak sing ajrih dulu kurasa hormat Bagja geli sempat ngawasuh sampean mama sorga di dalam bagerak sok diuapkeun penyaksitan anu ngadarinding beri niatan hidup rumah tangga sejanjitan ibu yang disaraki
Subhanallah sok simpan di hadapan sun keming mamah bageurana subhanallah mama pamit abdi mah sing sehat si panjang yuswa mama nuhun abot nanggung abot narima keunana kedah kumaha abdi ulah tarima sing panjang yuswa sing sehat mama sing biasa ninggal incu jaga barakallahu lana wa baraka alaika wa jami bainaka fi khair mayun ka apa bageurana sak wasuh siga baik dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bedak sekitar bageurana king sami siga baik. Sopilah bageurana. Dia bisa gelis anaknya sampeyan nu diwasuh nembe lain sampeyan biasa tapi sampeyan anu luar biasa bageuna anu ngajarkeun hidup ngorongna ngajarkeun nangtung ngajarkeun lumpat sampeyan anu kungsi nganterkeun hidup ka gerbang sakolahan itu tuntun hidup ku bapak neuteup ka hidup neuteup ka hidup ngadadahan ka bapak ngadadahan ka hidup ka anak ayeuna geulis bapak rek nganterkeun hidup kana ngarumah tangga hampura agar namun aya kahayang hidup can katadunan ku bapak sakieu kaayaan bapak heureuk pakeut pungsat bahan bapak gelis anak kieu sanajan lain anu ngakandung lain anu ngalahirkeun tapi demi Allah bapak bager anak kieu kahujanan kaanginan kapanasan nyiar rezeki keur hidup bager anak kieu tapi hidup kadang kala wantun sentak-sentak ke bapak wantun buat banget ke bapak geus kolot bapak teuing irahanya mangsa datang mawat tapi bapak masih kena syukur bisa nyaksian hidup ka rumah tangga tinggal bapak bagus sok nyarios ka bapak bagus pamit ka bapak Punten Neneng, pilih selamatan. Hamba mohon, terus nikahnya terus ngurus Neneng. Mama bapak sehat terus. Hingga Neneng sukses. Sekali dia punten. Segala hambatan Neneng. Bapak, Neneng pamit. Neng terus saya mungkin anu ku Neneng pilih. Doakeun Neneng selalu dina kayaan bahagia. Sungkem ke bapak bagus doakeun ke bapak. Ukur bahasa ukur tapi sumpah demi Allah ini ada hatiku kaya apa pakai benar-benar
Ampun jangan bisa. Lama kalian kebikin kalian. Kebacan biasa dapat kena kalian. Subhanallah. Didoakan segala kawan, segala cita-cita. Akhirnya kelaksanakan ke nenek bila Amin ya Allah. ngejalin rumah tangga. Tangkep bapak kamu. Rijikan jeung mamah dua anak mager tangkep. Teteh cekap banget teman. Majen apa? Gelis lagi di payunan hidup bager anak lain sasaha tingali ku hate barengan ku rasa lancek hidup bager kegendi bapak jeung mamah teman Gus Allah lain batur tapi lancek batur hidup mang tahun-tahun kadang kala hidup sok pasea jeung lancek kadang kala sok heureuy jeung lancep banget ayeuna hidup geus pada dewasa banget mumpung bapak jeung mamah masih kene nyaksian si akur jeung dulur banget rek beunghar rek sangsara kudu silih ajeuna peta hampura lancep banget titipkeun bapak dihapekeun jadi induk bisi mamah jeung bapak tengah penting jempling gering bager mereka saha hidup dihapekeun namun lain keur jadi lancep sok nyarios bager mumpung kasaksian ku bapak jeung ku mamah. Ampun tergerak kata nenek. Allahu Akbar ya Allah. Nenek pamit. Allahu Akbar. Titip mama, bapak. Nenek pamit ayah ke sadui. Subhanallah. Salika. Subhanallah. Bagja gelis tenang. Menjadi hidup jeung bapak regreg bager anak ningali menjadi dulur aku. Sok silih dihapekeun diri, silih dihapekeun sepuh. Cekap bager anak sok kateteh tulisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kali hadirat musyawarah hadir dimuliakan Allah. Baik saya Rubina prosesi ngaras oke sungkema. Mudah-mudahan non rupiah doa lebih ku ibu ramana dipasikeun menjadi ikan putih sing doa untuk buka bangsa. Maka agar anak ini biasa gantos rasukan. Insya Allah orang aja ke prosesi siraman kanya asiraman kededeuna. Simpuri oge teh ilang